Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 15. Judul carpon dina wengi ayeuna anu baris kapidangkeun nyaeta Sekar Patmi. Ieu teh di luhurna teh kajadian anu saenyana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Dina tahun 1853 aya 2 parahu layar Madura anu urang Madura ngaradon ngunjalan kai kahutanan ti Pulo Tinjil ka Tanjung Priok. Waktuna balayar musimna hade pikeun ngambah samudra malah sanajan ka laut kidul oge anu kamasyhur motah mo aya bahlana. Pulo Tinjil ayana di sakiduleun Banten di antara Selat Sunda jeung Laut Kidul atawa di antara Sumatera jeung Pulo Jawa. Jadi aya dina sela-sela 2 pulo anu galede. Keur para pelaut teu aya anu bireukieun Selat Sunda teh teu gede ari ombakna mah tapi tarik arusna. Lantaran aya dina lolongkrang 2 pulo gede. Jadi dina lalawang angin pisan. Sanajan kitu ku katabahanana ngamudi eta urang-urang Madura teh terus bae bulak-balik lalayaran antara Pulo Tinjil jeung Tanjung Priok kalawan salamat. Barang geus kasakitu kalina basa parahuna anu pinuh ku muatan geus araya di tengah-tengah laut ana hiuk teh malik angin. Nyaeta angin jadi niup kawetan angin barat lain dina mangsana. Laut ngadak-ngadak gede ombak turug-turug dibarung ku hujan ribut. 2 parahu satekah pola ikhtiar sangkan salamet tapi ngan sahiji anu bisa hasil teh salamet teu sakara-kara iwal ti ruas mah. Ari parahu anu hiji deui nu ngaran Sekar Patmi cilaka lantaran kaburu ku ombak anu kacida gedena sarta kabantingkeun kana karang di basisir Pulo Panahitan belah kulon nepi ka kaleubuhna. Pesina parahu taya anu kapuluk ngan juru-juru mudina bae kabehna teh genepan lantaran barisa ngarojay salamet haranjat ka Pulo Panahitan. Pulo Panahitan teh nyaeta hiji pulo anu leuweung keneh suwung taya pangeusina iwalti sasatoan mah susahna anu genepan geus lain dikieuna tina taya bahan pikeun incah tur teu aya dahareun kitu deui pakean. Kabeneran bat make aya balati leutik nyelap dina beberna salah saurang bubuhan urang Madura mah tara tinggal ti balati teh jeung aya kayu api dina sakucalana kitu ge geus bieu kabaseuhan. Lantaran poe harita poe ku halimun tepi ka peuting maranehna teu bisa nyaho aya di mana atawa dina pulo naonna. Sapeuting jeput teu aya nu mondok lantaran tiris jeung lapar. Isukna bray aya panas si kayu api teh gewat dipoe susuganan bisa dipake deui. Kabeneran bisa hurung sawareh-wareheun terus bae dipake mirun seuneu keur siduru. Nu genepan jadi galedeha teh asa beunghar ku boga seuneu oge lantaran bakal bisa barang dahar bisa balambeuleum naon bae sakur anu teu matak weureu. Angin masih ribut laut tetep motah ombak galede sing jelalagur pikasieun. Bari ngadago-dago sugan aya nu mawa pitulung nu genapan dalaharna taya deui iwal ti mareuncitan penyu jeung sabangsana sato anu gampang ditewakna ditambah ku kalapa anu kabeneran baruahan di eta pulo. Lantaran kayu api teh tadi oge basa dipake mirun seuneu sakali geus beak si anu genapan teh terus bae ngahirupan seuneu durukanana
sangkan teu parem-parem salawasna pikeun marasak jeung salidoro. Geus sawatara poe kari kituan dina hiji mangsa bet aya parahu jukung kabawa ku ombak ka eta pulo, rupana bae aya deui anu kaleboh, tapi duka saha jeung di mana teu aya nu meunang katerangan. Gancangna eta jukung teh diarala ti laut sarta jadi kabungahan lantaran aya galagat pikeun mawa kasalametan nyaeta baris bisa incah ti eta pulo. Tapi kacida hanjakalna eta parahu teh leutik teu bisa muat genepan, paling cukup oge 2 aneun atawa mun dipaksanya bisa oge 3-an. Gancangna carita anu 3-an sina indit make eta jukung rek minta pitulung ka darat. Saleongna anu 3-an deui maranehna narewakan penyu jeung ngalak kalapa ti peuting marondok dina tatangkalan dibuligir sabala geunyeur iwalti dicawet lemeng mah. Seuneu tetep ngelueun teu meunang parem dituruban sabisa-bisa bisi kahujanan. Hirup ku daging penyu jeung kalapa nginumna ku cihujan meunang nandean ku cangkang-cangkang kijing jeung batok-batok dina sakitu lilana. Berkahna teh teu aya anu gering, teu aya anu riet-riet acan, malah awakna taya nu begang. Lalintuh pisan ngan karasana cenah rada leuleus jeung babari capek, da lintuhna lintuh kambuy tea. Tug tepi kana datangna deui angin malik, asal angin barat jadi angin timur, teu salah deui tangtu sanggeusna genap bulan tiba samaranehna cilaka. Anu 3-an datang deui harepan kana salamet lantaran kumalidkeun maneh oge tangtu maranehna bisa kabawa ku ombak ka Pulo Jawa, da angin nuju kadinya. Gancangna maranehna baradami jeung nyarieun rakit tina sakur nu kapanggih, boh awi atawa kai anu nyisi kabawa ombak ka tempat maranehna aya. Teu sawatara lila rakit geus jadi sarta celak ditarumpakan. Angkleng-angklengan geus bisa hanjat ka Pulo Peucang. Di dinya maranehna ngarereb dalahar heula bawana nyaeta daging penyu, kalapa jeung cai, malah seuneu oge mawa dina tihul bisi teu gewat-gewat papanggih jeung nu nulungan cara nu enggeus-enggeus. Ti Pulo Peucang lantaran ceuk panyangkana eueuh jelemaan tuluy bae tarumpak deui rakit ka ujung kulon. Haranjat-hanjat ti Cidaun di Mura Cijungkulan. Barang geus haranjat kadinya maranehna kapanggih ku penjaga-penjaga ti jabatan kahutanan anu ngaronda. Malah mah bae dibedil ku nu ngaronda teh. Geus kitu mah ku penjaga-penjaga dibarawa deui ka Pulo Peucang ka bivak kahutanan ku Op Setir Labuan nu ayeuna nyaeta saderek Ami Sukardi nu kabeneran harita turni ka eta pulo. Gancang eta nu 3-an disalinan sarta dipangbuburekeun sina dalahar heula. Lamun teu dijaga lantaran bisi kateuhak nafsuna dahar geus lain deui, maklum genap bulan kitu teu manggih naon-naon. Kaayaan warugana matak watir pisan. Barang ditanya naon sababna ari buuk dina sakitu lilana teu gondrong-gondrong, jawabna teh saban poe oge sok direraban bae ku seuneu, sangkan pondok malah mindeng diduruk sinadugul sabab arateul ku kutu cenah. Sanggeus sawatara bulan buburuh di kahutanan di Pulo Peucang, maranehna ka emper-emper ka ahlina anu balayar ti Madura ka pasar ikan nepi ka disarusulna sarta tuluy dibarawa balik kalawan salamat. Tamat cenah pamirsa carpon anu judulna Sekar Patmi. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.